Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk.
Sampurasun. Masih sasarangan sarang ambu. Para tusuping ayeuna Neng Intan. Dijajab ku ibuna, ibu saha? Ibu Sri Wangsi. Ibu Sri Wangsi. Neng teh di mana nih kita? Cijerah. Tah. Di mana itu teh? Di sana. Di Cijerah. Ari rompok nama. Mohon atas Kang ini soalnya memang giring sanggar. Tentang ayah sanggar, mami sanggarnya nyaeta Sunda Pratama. Sanggar Sunda. Sunda Pratama. Hebat saha? Jenengan anak Om Indra Om saudara teh, Indra. tuana teh. Tapi anjing teh melangkap sareng ngalati. nah di ayeuna kieu ye. Akang we. Cing kumaha? Sok. Janji. Naur janji. Ah, sok Anu caosan katuna. janjina. Margi kamari di mana tos jaipong. Tah, Ulahnya bener. dina depok kieu wae. Kitu wae. Ayeuna ngan dicarek Tapi mama teh eta mana mah. ulah kitu asieun. Teu ini. Entong. Tah ayeuna mah Nah, hayang nyobi cing. pangaweruhna. Nah, Oh hebatnya. Pangartina Nah, eta. embrona. Embro. Super blue. Oh, em. Aduh. Ijen lah ijen teh mah labutan mah. Oh non. Ani tos biasa di Ramelan kamana adanya. ka diuji ayeuna sok. Bisa. Biasa, insyaallah. Siap naon ayeuna nu kita nyukeun. Alasan abdinya laki tengok. Beli kumaha tadi diputar? Lalu Belum. Kan di orang nanya. gituan dulu teh. Mungkin di orang dia dapat nah. Kan orang kali anu ieu na. Cing urang kali mana? Aya. Cing naon cenah? Saha? Bohong. Eta cenah tadi ngaharewo cenah kameramen Kang Ujang we cenah. Ampun. Dan naon Dari sok. kue cenah tadi Dan kan. naon. Saya tanya. Enggak. Indra. Kadieu euy. Naon dicobi langsung. Kadieu sia. Nah, kadieu. Kada di kumaha? Kadieu. Kadia. Kang Indra. Oh. Sampai. Salim. Sasalim pat kan jajahe hain. Oh iya aya ieu teh coklat. Oh. Terus aya ieu sina dituang. Oh. Jika mamun wae mungkin eta kada dibuat. Ulah cenah ieu mah. Sok Gawe no. Nado di dieu. Kan itu kan itu mah. Geura kumaha ieu teh kumaha? Oke, abdi nan aya Jadi jian. Jian apa abdi lah. Pokona mah ana sok lah cenah ditutup begitu. Tapi kan ada terangnya panginten pamit ditutup ke abdi teh terang abdi di mana. Sana ditutup. Mata Soca. Itu mah. Wah, pasti akan mau biasanya. Oh, angka abdi lawan abdinya nya. Aya pangliat kieu di dieu. Ya, mohonnya Lain asli. Tadi aku Bismillah. siun soalnya. Asli mah tidak tahu. Sok cing ngombo. Mulai nunggu tuh. Ka ieu dulur. Ten soplas. Santaplas. Oh hansaplas. Asli kelanya. Asli. Tadi mah kanggo ieu. Mau dipencet. Salah satu mau. makas Iya, ku akang. yang dipakai. Iya, ku Peralatan akang. yang digunakan. Oh, tutup karena ditutup Obat kieu karena sama Kang Agus. socana. Oh. Nah, kada saya luka nya ieu nya. Oh, ya. Ditutup. Nah, tutup. Cing. Bismillahirrahmanirrahim. Mau naon eta teh, Bunda? moa. Paling ngepae. Kos saya atas wakos Ah, Entong. entong. awaka. Asa kareueung. Tong keeng. Dia mah sambil latihannya. Latihan. Jadi, so, Hiji nanti deui. nembe hiji. Iya. Ah. Ada siapa mereka? Enggak tuh kalau kan Latihan rasa sama latihan pendengaran. Di mana ada olah rasa. Olah rasa. Siap. Iya, Siap iya, olah iya. rasa tuh. Intan siap ya, kita berolah rasa. Tuh. Ayo iya. Dulur. Kandol ya kandol. Das. Ditutup, atas kus. Oh, tak cenah naon eta. Teong neot. Eh. Oi. Mana itu teh kumaha? Aduh ngapa ke? Payun. Nih. Ada kapayun. Ai kaharep Geus itu ka dieu wae. Iya, iya. Poek ieu tuh. Ya. Bun, mana naon bun? Oh. Ada bun ah. Cuma nama-nama. Kameramen dia. Apa nama dah? Kameramen dia maminya. Sasaroa. Kumaha manggating. Kalau ngerti, bener nggak? Padahal kang Ujang bikin mah. Iya adalah.
Ya soknya Bismillahirrahmanirrahim. Nges, nges. Acan. Ya pundak na set. Siap si tako ta. Terap. Oh. Tipnya Terus kira kumaha ieu abi? lawan Abi. Kayak galak. Tadi apa kan? Ayah di dia bunda. Ayeuna rek dikalun-kalunkeun. Cicing. So, alun-alun. Cicing tuh kan itu tuh. Tuh nu narongok ini. Tah. Tuh, aya opa, aya Santi tuh. Aya Agus tuh. Cicing siap. Cobaan. Ya bunda ya. Bunda. Ya. Oh bener. Tapi kacoplok iya. Kacau. Aduh. Iya. Yalah. Duh. Itu lagi membeli. Oh. Hai. Tunggu teh ah. Aduh. Ngalieun ya. Apa tadi? Hari oge pindah. Tuh tadi banyak pindah. Ala ka mana pindahnya? Bunda hebat deh. Kasih arteri. Ya. Nah, Ya. itu. Ayo acan. Siap. Ya. Aduh. Bisa. Asa kalau asa mohon itu lagi. Ya deh, bukan deh kamu kan Abi penasaran pan sih tinggal iya. Iya sabriji. Iya. Sabriji. Hiji. Apin kayak ulah. Oh, kenanya. Komokeun. Habis ya. Cing, ya sabaraha hiji. Sabriji. Genep. Wah. Genep Gus buka. Ada bisa jadi kabang ngaco kayak depan ada ujung-ujung Wah, bisa kan dia. Mangga. Tinggal ka dia. Kemana kan dia sana? Iya naon iya tah. Nah iya. Harus ya. Tah. Tah iya tah. Anu dikira naon? Naonnya? Asa batu alit tah. Tah. Bener bisa. 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 Takolnya tuh berarti ya. Kumaha? Mana? Ono takol. Wacing Iya sampai juta. Ah, 5. Kita capean sarunya. Capean bisa ngetop. Aduh. Tuh para wargi asli masih di tinggal. Nah. Abi ngapan pambuka Sok atuh aduh ya. bener asli ini. Aduh. Cing. Biasa mukanya liranya. Awas dulu kita sacana beli depan rumah ya. Makanya ini. Lihat tuh. Geus dicagerkeun deui, Bun. Tajang. Padahal mah ulah, Bun. Lagi ninggal nu itu. Kan ada doli ya, tekoknya di bawah. Nah, iya bener. Nah, iya mah. Ulah, Bun. Ulah neng. Ulah neng. Aduh. Cek cari dia di situ. Di luar sama itu. Itu kamera. Manisnya itu. Alis di Aduh. Emang Mas Santi, ayah sade itu tuh. Teteh Pira. Naon lah. Kang Agus, saya teteh Sipa, Nova, Sipa kecil. Kak itu naon, Bun? Sami-sami. Ah, oke Kak. Neng Intan. Alhamdulillah kata Haji pisan. Dina mau mulai langsung dah. Khususnya seni tari dari pol. Dan memang harus Jadi pada hoyong tiasa debus naon tau ka peda. Ah, nu pada debus, Pada pada namanya. lingas mana wae mangga. Pokoknya lingas aya jadi pohon. Pada di sekrena langsung di ketua umumnya di Ciseman aja ya. Lingas. Lingas itu adalah lingkungan anak Sunda. Nah, gitu. Ani libas lingas. Libas lingas. Bunda Ani libas lingas. Laras. Anu kamari aya di gedung DPR MPR ngan ngeuneuh-ngeuneuh. Oh, musik-musik orang Sunda. Tah. Aduh, tak gini. Aura. Sakali usik modal tanya. Oh, musik hiji.
Disalahkan deui wae. Disalahkan deui. Urusanna jeung Sunda. Nah, eta Anu betul. si hiji nulisina lah ratusan ribuan. Lihat YouTube kekuatannya. Ah, itu. Bisa ayeuna dicanak oge warugana. Betul. Terus Power. Ih. Kanggo jaga-jaga. Kanggo jaga diri. Sakali deui perbujukan orang Sunda. Teraskeun sapertos Neng Intan. hiburan ieu mah nya. Oge ka ibuna anu ngarojong ka putrana lu. Ngaraos pisan reueusna. Kacida pisan banggana. Dupi ayeuna teh sakola teh di mana? Masih SMP. SMP. Gitu geningan SMP 32 Bandung. Iya tuh di Tilu Dua mah. Oke, Soalnya apa di mana? Ciroyong. nanggung tangkok. Bos. Sama. Waduh. Banyak maksudnya. Mohon ibu mangga atuh sareng. Aya kan eta teh dieu teh. Goblok. Ulang mah jadi si Ujang. Lieur. Ngabanyol wae nanti kemana karep. Rompok untuk. Eta mah Rompok untuk ompong. Rompok-rompok naon? Bunda. Bunda. Aduh, iya. Aduh, pemirsa, alhamdulillah dina dangdut ieu nya urang teh satebang deui Kang dina laga mulai seni Sunda. Oh. Khususna seni tari tadinya. Sareng oge aya silat aplikasina teh. Aya ijenna teh. Aduh, sareng bela teh nu kumaha nu tadi walaupun ditutup sih. Alhamdulillah kata Dijian geulanya ku Bunda gitu kan. Urang talos lagi akan api kumaha teh. Mohon. Atuh, tanggung ya sepuh nalikeun ka Para atur nuhun. Padahal saya sangat luhan ka UYS channel 2 gitu deh ya. Intan mudah-mudahan nanti dalam perjalanan tadi kalau kering-kering nemean kade jantan bulak belokna cenah Kang kade bener. Nembean lain nembean. Nembean bukuan eta oge. Nembean wae mah. Oh sering. Intan itu sabaraha lami belajar tapi lompat gabung di Sanggar Sunda Pratama Dewa. 7 bulan setengah Tos bisa latihan sangaring kene kitu teh. Aya latihan gerak gerakan di kita 2 menit gitu ya biasa. Tapi langsung kana tarian ieu teh. Langsung nari ieu. 7 bulan atuh teh nya. Tapi eta pemilatihanna sa rutin misalkan saminggon sakali, misalkan eta ngapi saminggon teh janten 2 kali, tapi aduh kamari mah si mang corona disalahkeun deui wae. Libur Corona kan bahaya saur akangnya bahaya teh. Seueur teh ibu-ibu nu janten kari ku kolorna. nu tadi balik deui kan nu tadi. Teu benernya ngobrol jeung itu teraskeun ya. Berapa lama? Berapa lama kita nonton tadi 7 bulan? Latihannya rutin? Di Sanggar mana di mana tadi? Oh ada 2 sanggarna. Tapi gaduh Om Indra 2 nana gitu. Gue nggak bisa kenal Kak Om Indra sampai Noni ngapunten ya. Salah sama tadi saya mau ka dieu. Ya anu diantos, aduh. Urang teh pangsono silaturahim mangkanya. Sauranya janten margi aya ngapergian margi acara ada pada tadi mah biasa. Sing sukses sareng lancarnya. Acaranya sing lancar Oke pidoana ieu kang tuang putra didik beuneu nya. Mohon putra didik Intan. Mudah-mudahan ieu oge lancar. Kapayuna tutanggi perkembang gitu ya. Pamit ya mah nembe 1 tarian biasa majeng deui ka 2 tarian 3 dukan Kak. Ya sebanyak mungkin juga sampai melestarikan teh kan gitu. Terus iku mah ka ibu, duh latihan teh kade ulah duikeun ka sakola ya habis latihan. Bentrok misalkan sakola mah teh latihan we misalnya. Kumaha ta Bu pami? Nah, ini Jadwalan bentrok teh ibu sanes kitu nya ibu ade mah. Sekolah pagi terus sorena latihan ke minggu. Jadi teu sasarana lah pesonanya. Masih kakang kumaha nembe mungkin jangan abdi-abdi. Ai teu izin itu ibu mah tinggal tuh. Orkes kesehatan. Rokes. Masih diango, ngatu sih lagi. Mau bener lah mau berarti terang. Maka terasin ke saya ibu. Salah senama namanya di Bukawila ada sekolah. Ibu mah dan namanya si Neng Bukawila. Punten. Maaf kasadayananya punten. Di reng saya mah di Arango. Di rajang kebersihan.
segala rupinan diprokeskeun. Tapi aya nu langkung nanti itu. Umat Islam parantos ngajarkeun. Kabersihan ketika kubur. Teras ngajaga mulut. Mantap. Pas aya panganten teh urang tika pungkur sanes. Sanes ngajaga mulut ku aya nu hungkul kieu nya maksud namanya Kang sanes tapi cariosan. Anu tadi teh ya cariosannya. Jaga jarak pimaksiateun maksana. Nah, eta dina ajaran Islam parantos. Bukti ka kitu. Mangga teh kumaha tah? Kaulang itu ku panginten ibu ge dari ditu. Asal buka kartu. Datang ge sami ngajar nya. Ngajar tuh di SPD. Nanti SPD. SPD akan kemana? Seni pongdut teh ka dieu. Nah, ieu kana pongdut ieu mah. Seni pongdut jeung Agus. ieu mah. Agus sampai dulu ieu. Kakang Wer, Kakang Payul. Ih. Siap urang kadari bareng di dieu. Urang ngariung apanya? Naon Hiburan, mana hiburan kan dia sareng ngabujang, sareng ulun. Nah, eta kitu. Gitu. Mohon maaf. Terus gede. Keras. Ya enggak mau wae. Jadi ganggu dah. Nah, upami teh mah kan latihan saminggon 2 kalinya. Eta sok aya khusus misalkan dalam 3 bulan sekali ada event seperti pentas gitu atau tapi memang pengarang. Oh ada pentas, ada semacam itu makanya mau dia ujian kan tuh nanti kayak ujian oh 3 bulan sekali jadi semester kayaknya mau di sekolah mah tuh sami dan memang aya kurikulumna teh aya jelas memang ada jelas programnya gitunya betul juga ini nari kan gitu tapi memang aya programnya hanya Pak Indra, oke Teh Noni, ini Tiko, oke berarti itu berarti regenerasi ya, regenerasi untuk kedepannya mudah-mudahan sanes wae intan tapi nu sanes na oke mudah-mudahan yang biasa ngalajengkeun ngalestarikeun seni khususnya seni Sunda khususnya dari seni tari, oke seni Pancasila tadinya, oke Kak Bunda, debus, Lakung di Pancasila. punya eta kana debus. Pokoknya nama seni urang, seni karuhun urangnya dia Memulai Kang Asep Bentar, Asep Anteng, Wilujeng, Mangga. Tak ibu tuh mau pamitan mah memang itu mah nyeroskeun kakak gitu ya kakak sareng kakak sareng papi mama biasa jantan kaganggu ku artinya punya alasan pamulem ti Kang Ujang udah teh ieu oh iya sana dua jantan mah ibu kamaga waktosna aturkeun nuhun ibu atur nuhun pisan gitu nya dikeun ka Bulak Belok ka tadi Cipatingkok Budaya kegagalan yang intan cuma salam buat siapa mumpung tineng sareng ngabanyol itu ngabanyol ya misalkan ke teman-teman jadi jamin luar tina ngabanyol atau striput tapi gigi usia mah 415 tahun tapi alhamdulillah pan jajan jantan walaupun takwa dibalik mohon mengalahkan yang sok ayo pada teman-teman misalnya atau gimana sok mangga eta mah pakai bahasa Sunda pakai bahasa Indonesia boleh nggak masalah nah itu memang Indonesia memang betul tapi junjung tinggilah seni budaya urang mulailah budaya urang nah itu sebaliknya kan tadi martabat hiji bangsa teh tah eta upami henteu bagian ka kitu ulah kumaha da sadayana oge bisa Allah ngarangu kaangu bahasa suku-sukuna lah suku sepatu oh boy mangga ibu bilaya kagagalan ka dirugikan atau sekarang pe ujian kan ya kelas apa kaulang ku ibu kaulang atau begitu terus apa benar gitu iya berat ya ngobrol jeung dinas Pak dan tuh hari ngajar mah gitu-gitu mah tapi nu berat teh ieu Kang aduh ngadidikna ieu Kang aduh
ngajar mah lebih Bapak pintar. Kepsek. Ah, gitu. Pak Edo. Bapak Eda gitu Pak coba. Edo, Pak Iwan Ruskandar, aduh kesiswaan, sarang sadayana. Karena sana aja na panginkan para bos di museum pun Aku tadi sih. ngajar bener-bener ngajar tuh. Jantan kapung pologi habis kepala suku Dayak ya. Mungkin sana suku Dayak ya. Ya. Ah, ya. Setiap itu ada bukan bade sudah. Iya. Saya sudah lihat dari Betul. internet, dari YouTube sering Oh, mantau. Bagus lah. Jadi orang tuh ada kesatuannya dari Indonesia. Iya. Ayo naugi sana sesuai suku Sunda, harus kabetrik teh sadaya merasa dimemorekeun, merasa bahasa iya. aslina orang teh gitu. Budaya-budayana anu anyar anu jalan pisan gitu. Laras gitu. Sok sanos memang aya bahasa persatuan, bahasa Indonesia, tapi kan bahasa orang mah atuh ulah bikin aduh. Tetap aja kan itu warisannya kan budaya orang. Betul-betul paling ujungnya bahasa Sunda. Gitu. Iya. Sore katean. Padahal teh gobis-gobis kene. Jatuh-jatuh. Pangseurna Tah, pangseurna. Nah, gitu. Wargi dulur akang anu dipika dede dipika cinta rupina sanes mung bade sakieu tapi terus bade berkreatornya insyaallah manawi pangrojonganna oge ti Kang Deru, Kang Deni, Kang Agus nyeros wae. Ari abdi mah da parabas kieu kok. Insyaallah urang patepang deui teras ngamumule di nararaga ngamumule bahasa Sunda, seni Sunda, segala rupi da orang terlahir dari Sunda. Kuasa gitu atuh boh bilih wae aya kalapatanana dina Cumarios, dina ngabanyolna bobot sapanon carang sapakan mugi kersa nawakup ngapunten kasih bilahi wal hidayah bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.